Segala bebeja. Oh, ibu-ibu narik kruh cenah bade kapaosan. Aya nu istri Padedi cenah abdi teh nu jenikeuh ieu ti salon. Iya, kenapa kamu baeud? Bikin videonya, awas ya ku aing. Kenapa kamu baeud? Videona ada kok. Itu Pak, anu nyebut nama Bapak. Bukan, yang baeud, yang video tayangan paling baeud ada. Ada yang tayangan yang paling baeud. Teh kamu teh, aku tidak ngelihat. Nih. Tuh. Hai. Bukan Nikro. Jadi tidak ada orang Nikro Pak Dedi. Terus? Nah Nikro guys. Kumaha teh Pak Dedi doh? Itu kamu kan? Sia ku aing kunaon sia. Ayo, kenapa kamu bilang itu Pak Dedi beri jutek kenapa? Kenapa? Capek Pak pulang sekolah teh kan udah belajar. Enggak, capek mana? Capek nyari duit, capek jalan kaki. Nyari duit. Terus jalan kaki kan badannya jadi nggak akan terlalu gendut lah, ya kan? Kamu sekarang mau jalan kaki terus nggak? Dan kemudian jalan kaki itu karena bareng-bareng itu melahirkan semangat kebersamaan. Mereka di jalan, canda, seserian, saling menggoda. Itu sudah tidak didapat anak SMP sekarang, bener nggak? Naik motor individualis, datang terus kemudian di rumahnya main HP. Di sekolah pulang ke rumah pegang HP. Selama ngobrol main HP, nggak ada lagi kebersamaannya. Dan kamu rugi, kamu tidak akan mendapatkan cowok yang setia dengan itu. Ada saya nama murang kali teh ku Kang Dedi teh dipiwarang dari kreuh ka sakola teh. Oh, jalan kaki. Bagus atuh. Teh neken supaya teu ngarangge motor ke sekolah. Akan ya sok iyalah neken oge deh karena angka kecelakaan. Ini ada model abah lagi atuh. Di mana? Lempang, SMP 2 Lempang. Pas SMA we kelas 2, kelas 3 itu dibere motor teh. Geus boga SIM we pokona mah. Karek we dibere nya geus wajib KTP gitu nya. Dibere kendaraan ku si bapak teh, si mama. Nya rame kemarin ningali viral di TikTok oge. Narik kreuh cenah. Sampai aya nu di Onang ya ka Gedung Pakuan anu udah SMP anu cewek teh eta. Nah itu jadi banyak parodi ya teh. Segala bebeja. Oh, ibu-ibu narik kreuh cenah bade kapaosan. Cik atuh udah ibu-ibu. Iya mah ngaramekeun. Aya nu istri Padedi cenah abdi teh nu jenikeuh ieu ti salon. Segala bebeja. Ya. Ayo oge teteh anu ngomen. Da cenah moal apal, urang budak 3 cenah sarakola bari jeung leutik keneh. Wah bisa ayeuna ku urang cenah dianturkeun nikroh. Hiji di mana. Ya, karena kan kembali deui jadi eta teh sarakolana jarau. Ya. Nyemeureun aya sarakolana jauh mah teu mungkin nikreuh mah. Mau mungkin lah ayeuna kudu nikreuh. Ya. Maksudna nikreuh teh artinya kan emang nu deket rumahna, ya. Sekolah jarakna, sok entong pakai kendaraan, kudu pakai motor, kudu naon. Tong disalah artikeun lah, bahkan kan ninggal oge saur ka Pak Dedi teh. Yang SMA mah mangga selama udah wajib KTP dan punya SIM-nya. Ya udah pasti seueur teh dampak positifnya. Syukur lah. Diberlakukan kebijakan gitu teh, aturan seperti gitu teh. Hiji merenyehatkeun oge karena murang kalina teh jalan kaki teh da tos jarang atuh murang kali ayeuna. Olo-olo lah gitu. Halim kan.
mengurangi angka kecelakaan oge meureun kan. Kemarin di Karawang nih aya duaan adik kakak. Ya. Kagiles naon tah. Ini kitu meureun maksudna mah. Ya orang mah ambil sisi positif lah. Supaya nyirit biaya berenang terus neken karena angka kecelakaan yang nyehatkeun eta intina mah. Jadi emang masyarakat Jawa Barat perlu banyak perubahan. Ya mulai dari ya itulah banyak aspek-aspek yang harus dirubah. Model ayeuna budak sekolah gitu kan. Terus merentina segi pendidikan karakterna gitu. Dari urang mah sabadogong-badogongna urang tara nempikeun ke kitu kan. Iya. Lempeng we gitu. Baheula mah teh sugan ieu. Nyata kan ai kapungkur mah kan langkung nu dididik teh lebih karena adabnya. Nya dulu mah. Adabna urang teh. Ayeuna mah tak sok dibahas adab lebih tinggi daripada ilmu teh tak kitu. Jadi karakter seseorang teh bisa menghargai lah gitunya kurang kali teh. Kumaha carana pendak sareng nu saluhureun, kumaha carana Aya pendak nama sareng nu sahanapeun gitu. kurang-kurang nama teh saropan barudak. Ya ini teh meureun nuju dirubah ya ku anu dieu teh nya. Kadang aya da emang sih aya di sisi di Sunda Priangan mah urang kan terkenalna lemah lembut bahasana gitu. Raoseun gitu nyariosna. Halimpu teh nya. Halimpu. Mata kadang babari amakan deh. Kunaon babari amakan model kieu lah urang ayeuna. Kadang oge kitu nya kasaluhureun teh urang teh punten gitu. Jadi denge. Ya nu kitu nya. Aya teman gitu. Kolot dagong aya nu kitu. Ya keur makan dari urang meureun ayeuna di Cianjur nya. Cianjur kan terkenal ya ku someahna Sunda lemesna teh benten sareng nu daerah-daerah nu sanes gitu. Padahal dari segi bahasa mah sama sih, cuman maknana gitu. Ayeuna kan lamun Sunda kasar diterapkan di Cianjur bakal banyak orang Cianjur kasinggung. Iya. Ngan urang teh nya intina mah orang Sunda kudu bisa nempatkeun da bahasa Sunda teh luas. Iya. Mau urang ka Banten bakal leuwas anu mimitian mah. Tapi mun urang hafal mah urang nempatkeun we. Bahasana oke. Begitupun orang Banten nu ka dieu kan manehna ge narempat. Iya, pasti. Kita sampaikan ke kamari mah aya contoh sapertos kieu tah. Aya salaki cenah jeung pamajikan. Digerowan, "Neng, kulan," cenah bahasna teh. Kabalesna kulan. Tah padahal lamun ayeuna dina Sunda lemes mah si istri teh ngajawabna teh sanes kulan cenah nu leres mah. Tapi duka tanya eta mah. Aya nu saena mah nyebutna kah cenah. Kah akang gitu. Neng. Kah. Nah. Jadi aya maknana gitu nya, benten-benten gitu. Tos jarang eta mah. Ayeuna mah kan tos jarang nya. Padahal nu saena mah pami digerowan ku salaki lah meureunnya kasarna mah. Neng ka dieu heula. Kah. Yang nama iya. Kan. Apa yang kadang teu ngadangu eta mah. Eta ya pergeseran bahasa. Ya. Serapan dina Indonesia. Ya oke campuran-campuran yang budaya luar oke. Ya. Mudah-mudahan tuh kapayuna mah urang tiasa ngahadirkeun nya urang harus sumber lah nu ieu kana bahasa gitu nya. Meureun pribadi ge da kirang ieu nya eta mah kedah dibahasna sareng anu kompeten lah di bidang bahasa. Cuman meureun aya ninggal mah nya urang teh keanekaragaman bahasa Sunda teh banyak gitu. Iya. Dari mulai apa sih wilayah Priangan ya termasuk kita kan Cianjur Bogor gitu. Priangan itu kan Someah Sundana gitu. Aya deui wilayah ieu Banten, wilayah Jampang. Ya, benten deui kan urang Sundana. Eta mah kedah dibahas di lain waktos lah eta mah. Nya meureun anu bahasan urang tadi nu budaya nikreuh eta teh nya ulah disalahartikan sadayana lah da eta mah fleksibel. Iya. Kebijakan itu jadi lentur gitu.
bukan berarti anu tebih kedah nikru manya anu nikru Iya. urang ti leles misalkan ka nagrak misalkan nagrak atuh bareuh bitis. baru bitis karunya pokoknya mah sakintena masih kene tiasa kajangkau ke jalan kaki ya sok mending kene jalan kaki Iya gitu. kan yang ngehemat biaya oke ngehemat bensin banyak nu ieu lah gitu banyak pasti dampak positifnya Ya ya sugan we dugikeun ka jadi kebiasaan gitu anu Iya. masyarakat tah meureun baraya sadayana hapunten ieu teh. Ah ieu mah ngawangkong tambah teuing ieu bari ngopi. bari ngopi Mugi aya manfaatna meureun. Sakali deui tong hilap di like di komenna, nyungkeun di subscribe channel Baraya Sunda. yuk Hatur mangga nuhun.